Kalasan simkuring bade naraskeun ieu bagian endingna terakhir ti dongeng anu judulna si kabayan ngingumuning teh. Mangga pamirsa ujang combro wilujeng didangukeun. Heuleut sataun teh harita muning teh ngajuru anakna 2 si kabayan jeung abah bungaheun pisan. Malah iteung jeung lamsijan ge datang narempo. Ari si kabayan kawas nu api lain anu joljol nempo teh teu pati dipalire. Tuh Kang lamsijan da nyaan muning teh geus anakan heug mane 2 bagja Kang kabayan teh usahana mucikil tere hasil cek nyi iteung marah mae bakat ku bunga lantaran pagawean si kabayan teh kapetik hasilna kaala buahna. Bagja temen iteung syukur alhamdulillah ari leukeun mah teu borong aya hasilna tere batian atuh usaha teh malam sijan dari anaker manehna ge milu bunga ka si kabayan ngideung ngadeuketan ka salakina terus nyodorkeun dampal leungeun ngajak sasalaman bari pok ngomong selamat ya, tapi ku si kabayan teu ditampanan kalah ngatilak bari ngomong semu ngoa. Naon eta teh yuh-yah sagala. Apan milu bunga ka akang? Ngingumuning geus batian. Kumaha ari abah geus dibejaan? Nyi iteung tetep sabar da atena keur bunga. Teuing tanyakeun ka si lamsijan. Geus tadi dibejaan. Gerak moal lila deui ge ka dieu. Tuh geuning. Cek si lamsijan hideung nembalan. Telila abah jeung ambu daratang semu rusuh. Jauh keneh geus katara suka bunga. Lantaran geus ngadenge bejayan mundingna anakan. Cek pikirna tegaplah usaha teh da geus kasawang pibatieunana. Komo ayeuna mah keur mahal daging. Mahar harga munding teh jutaan. Datang-datang si abah nyarita tatag tur daria. Bagja ambu sateh tereh batian munding urang geus anakan heug mani sadua-dua langka nu kieu teh ambu sabab munding mah lain kanci. Mata ge kudu rajin bah ari kudaek jeung leukeun mah moal burung hasilna tah geuning munding teh anakan. Tembal si ambu bari ngadeuketan ka anak munding. Si kabayan mah meh-mehan henteu malire. Geus wareg nitenan anak munding. Si abah ngomong dareh deh naker. Kabayan, urang teh menang bagja euy. Anak munding teh marontok. Heug mani sadua-dua. Meureun hiji sewang nya euy. Nya hiji sewang. Apan modalna ge papatungan. Tembal si ambu milu reueus. Da si kabayan mah hare-hare wae. Batur galecok ngomong teh bangun teh miros sehat. Menjo galagat kitu nyi iteung ngarasa hariwang. Bisi abah jeung ambu bendu. Terus noel ka salakina pok ngomong, "Kang kabayan, kunaon hare-hare wae?" Itu abah jeung ambu ngajak nyarita. Ulah kitu kakolot teh atuh. Amali geuat tembalan. Ngomong naon cenah lamsijan. Si kabayan kalah nanya ka lamsijan. Atuh puguhnya iteung jam mendut baeut da asa disapirakeun.
Aduh maneh mah diajak ngomong ku itu kalah nanya ka dewe. Abah jang ambu teh bungaheun mendingna geus anakan. Teh balam si jen rada keheuleuh. Mending saha? Ih, sok kitu maneh mah kabayan. Mending maneh jeung mending abah geus anakan. Cek lam si jan bari nunjuk ka si abah. Tapi si kabayan tetep teu malire ka si abah. His, teu bisa. Ben. Naon kabayan? Naon teu bisa teh? Hah? Cek si abah rada nyeuneu. Ambak ngongkol ka si kabayan teh. Bah, anakan teh lain mending abah, tapi mending uing. Rek dibagi dua kumaha? Sanajan anakna sawidak oge, tetep milik uing. Teu bisa dibagi-bagi. Teu bisa. Cek si kabayan bari pepeta. Atuh si abah kalah beuki ambek hauk nyentak. Naon sia teh rek nipu ka kolot, hah? Heeh. Dasar minantu pucuk burung. Eueuh pisan kahideungan hirup teh. Kalakuan anggar wae tuh aya euih-euihna sia teh. Ira harek eling atuh kabayan. Kumaha urusanna make ngomong kitu? Dasar belagu. Si ambu milu sasentak. Curugna mani bentik-bentik wae nunjuk irungna si kabayan. Hara, nah ya abah jeung ambu buat ngomong kitu. Poho atawa api-api poho. Pan geus heula cak. Muning abah ka hulna, muning uing ka bujurna. Si kabayan sabisa-bisa negerkeun hate anu geus mimiti panas deui. Ngomongna rada leuleuy. Nya heueuh urusan eta mah kitu. Cek si abah deui. Ari anu ngajuruna huluna atawa bujurna. Nya di mana-mana oge anu ngajuru mah bujurna. Dagu. Disebut bodoh-bodoh teuing. Anu kitu-kitu wae teu ngarti. Si abah pepeta bari kekrot. Mun kongang hayang najong ka si kabayan teh. Tapi si kabayan kalah beuki tenang, pok deui ngomong. Lain bodoh, bah. Uing mah ngelingan ka abah. Ngajak bener satia kana janji. Pan anu ngajuru teh mending uing. Nah, abah make wani-wani ngaku-ngaku. Iya mah duanana ge mending uing. Da ngajuran ge tina bujurna, lain tina huluna. Barang ngadenge omongan si kabayan kitu, nya si abah ambek. Terus nangtung nolak cangkeng. Malah si ambu oge milu ngagidir nafsu. Huntuna mani kekerot. Ngancan wani ngomong deui. Ari nyi iteng bingung. Sabab itu salaki ieu kolotna. Kitu deui lam sijan ukur coloha bereuheuden. Lila-lila teka tahan si abah bari nolak cangkeng. Aduh kehet sia orokoko. Nah sia teh kabina-bina teuing ka kolot. Kumaha nih ka aing deuleu. Mun nyawa rek kieu mah teu sudi najis make kudu patungan jeung minantu atah adol. Ayeuna mah geus we pencet we muning teh sia. Baik teh teuing rek dipencit mah. Di mana-mana ge pencit muning mah beulna. Tara bujurna. Eta mah muning abah, muning uik mah moal kapencit. Si abah kalah beuki jengkel, gero. Ngomong kalam si jan anu keur colohok. Lam si jan, tang tukang jagal euy. Mencit muning. Sekalian yang si kabayan urang jagal. Tuman teuing. Curugna bari bentik nunjuk ka langit. Hah? Si kabayan calangap bakat ku reuwas. Lan si jan jeung nyi itung teu warani ngomong. Meunang sajongjongan mah ngaharuleng
Lila-lila abah jeung ambu silih reret terus ngaleos ninggalkeun kandang munding. Tah sakitu dongengan ti simkuring anu gaduh judul caritaana dongeng bahasa Sunda si kabayan ngingu muning teh. Kitu munya hapunten kabaraya bilih tinu caresan dalam paha ejaannya jeda-jeda bahasa Sunda simkuring rada kumaha kirang langkung saya punten ya punten pisannya. Da ieu mah dodongengan kadang aya ritme jadi nuturkeun tinu dialog. Da ieu mah sesana dongengna aya dialogna lumayan lah nya kanggo kabaraya lah insyaallah kahibur gitu dinu eusi nya tinu caritana eusi caritana di dieu teh ku abdi dipetik mah tinu caritaan ieu nya sakirang-kirang nama dinu bisnis naon oge kedah adil lah sakemeh sakamau wae hayang kusorangan tinu janji kedah di palire ulah dilepaskeun nya ieu mah nilai positifna lamun ngandamel hiji janji ulah nepi ka dipegatkeun dan terus namina janji kada ditepati nya komo deui soal bisnis tekenging urang teh terus abang-abang aya batian mau ditinggalkeun perjuangan makaning babarengan tah gitu kedah adil lah pokokna namanya. Itulah amanat hakikat dina caritaan ieu teh nu urang tiasa canda anu saena urang petik anu kirang saena nya atos we eta mah da hiburan. Kitu weh kabarnya punten simkuring bilih aya kakirangan dinu ieu carita dongeng sakirang-kirangna dihapunten insyaallah ke kapayuna aya carita dongeng anu langkung sae insyaallah ke diparengkeun waktosna kanggo pamirsa. Ayeuna mah simkuring bade mohon amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.